Dua nana ge pameget sareng istri dihitan ngan ari istri mah disumputkeun margi sensitif atuh meureun mun hajat awewe dihitan manu nyecep teh kabaritaeun. Halo. Gening aya diajar sapina santri mah najis boga leuleuh teh nyaeta najis gogog jeung bagong. Da hese tuh ngadabkeunana. Nya elehna teh ku taneuh bunga boga budak bunga da budak maroehan mun sesengitan kanggo sepuhna tong boro eceuk kesangna ehna ge teu patos bau ka sepuhna norok keneh leres henteu kan cai ge teu diinum da loba kiai itu tingali geura make topi oh kosong paingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya, apapun profesinya dia ingin bahagia. Betul? Jadi maronyong betul. Abdi mah resep ka MJ teh tileuletik Pak Kiai abdi mah. Apa kabar Ibu? Aang mah udah bahagia ya. Kebetulan sama Kang Entis diundang ke sini 4 tahun yang lalu. Kangen sama Cimanggu Kirangin. Luar biasa. Yang jelas siapapun kita, sejelek apapun kita pengen punya anak yang baik, betul tidak? Dan kita teh pengen bersahabat dengan anak teh sampai dengan akhirat. Halo? Kenapa ting para rong begini? Ini ada. Cek si Ece menyaya agi bungetna bulenek ada, ieu mah palsu. Beh dia sana Pak Gojali mah. Pak Gojali naon sababna make urang kudu syukuran. Sabab diparentah ku Allah. Nah bet Allah loba panitahna. Mejeuna dan uboga. Kedah kasaha Pak Ghazali urang syukuran ka Allah jeung ka manusia. Pak Ghazali geuning teu ngaleueut kopi, tinggalin di imah. Seri siapa ya Pak Ghazali teh kitu. Arifin Ilham. Nu di onang hiji nu datang loba, teh eta ngeunahna soebul hajat ngonang aing teh. Nu di onang nama hiji nu datang loba, irit. Isuku darengong. Cicing heula ieu mah irit. Sugan datang Arifin Ilham geus maot ieu ge sarua ya. Ayanda, Bunda, Arifin bahagia subhanallah. Semoga nikah menjadi kebanggaan bagi Pantis dan Bu Ai. Yakin bahwa anak kita yang membawa kita ke surga Allah ketika orang tuanya akan masuk kepada jeruji kebinasaan anaknya yang akan menjamah tangannya. Semoga Dika menjamah tangan Pantis menuju surga. Amin. Pan kitu Arifin menganggap. Mari berzikir kepada Allah. Karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paeh aing make Arifin mah. Ngahaja kula datang ka Cimanggu Girang. Rek nyawalakeun nya negeri nu anyar hei astra jingga. Sumohon kula nun. Timbalan. Kaula ngahaja naonan pangulung Pantis. Rek nyawalakeun nya negeri nu anyar hei astra jingga. Jadi ayana cepot cugan data. Heeh amrunnya onya kunya mah. Cek si Ece jeung beungeut ajengan siga kai. Segala aya. Uje mun ngalagu siga nu step. Santri mah seuri da kahayangna ceuk eta teh. Kitu. Uje mah da aya kacamata tadi teh. Bae kacamatana tinggalin Mang Ehwan mang ngalagu mah.
Ujemu mun ngalagu kieu tah. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Nah, terus saya step uje mah. Siganu step. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Terereng 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 ngalaguna segala step ngaduana. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Surgaku rek keprok budak tetah tuh cina harudang nu sare naik kuda omana sora naon ya ustad lain sora kuda pika baseuh nyepertikeun nu ieu mah ya. Deng 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 deng. Baseuh deui wae. Datang Ani Yati Oktavia, Roma. Aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma. Apakah engkau bisa mengobatinya Roma? Aku mohon padamu Roma. Oh mama kalem. Eta maksana Yati Oktavia beri kerung. Roma, apakah engkau bisa mengobatinya Roma? Cek Oma, insya Allah ada. Menyaya Oma petek ya. Tiba heula Oma mah ngagitar teh kieu dah. Di zaman urang ngora si popang ngora ge ngagitar teh kieu Oma. Kagok ge lo aing tah. Tiba heula tah kitu Oma mah eta teh rahasia neangan hulu gitar nu potong. Jadi ku Oma di teangan dina panggung teh ka mana gitar aing huluna, ka mana hulu gitar aing ka mana. Jadi di teangan ya. Nu mah nu mawi masyaallah aya tatangga nu maot ge ku Oma mah dijawab, "Pak Haji, ada tetangga kita yang wafat." Cek Oma, gali 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 lobang. Nya nu maot mah kana lobangkeun mah nya kana bedugkeun. Jaba syukru alaina mada'a lillahi da tola al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ngadahar caos nu ngawalereun salam muga-muga sing engal nampi bansos. Haji Sulam di imah sidilan nu ngajawab salam muga-muga sing engal punah tina rupa-rupa cicilan. Amin.
Nu ngawaler salam didoakeun muga-muga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam muga-muga carogena sing enggal kenging mamah muda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa syukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma annarul ardo sarqan wa gorban binuril ma'rifah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa al-ayah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-auladu samratul fuadah. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dipihormat kersana sahibul hajat Bapak Entis Sutisna kalih Ibu Ai naon Ibu Nawi abdi teu kenging catetan bilih lepat Ibu Ai we nya kitu mohon anu parantos gaduh paniatan sae rehna dinten enjing mantenanana baris ngalaksanakeun syariat Nabi Ibrahim alaihi salam buktosna putrana Cep Muhammad Sadika Basirol Guproni lepat henteu hampura bisi salah da meunang ngapalkeun bieu Cep Sadika Basirol Gufroni anu baris dihitan dinten enjing urang doakeun mugia acarana enjing teu aya halangan harungan. Muga-muga ku Allah Ta'ala ieu murang kalih nu dihitan sing panjang yuswana ku Allah Ta'ala sehat dohir jeung batina janten murang kalih anu waladun sabik murang kalih nu langkung dina kasayanana tibatan sepuhna. Muga-muga sukses dunia sareng sukses akhiratna. Anu dipihormat ashabal fadil al mukarramun wal muhtaramun para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda. Oge sareng sadaya para kiai anu teu kasebat. Muga-muga ku Allah Ta'ala guru-guru urang sing paranjang yuswana. Muga-muga ku Allah Ta'ala tambih-tambih manfaat ilmuna. Kalayan ku Allah disiapkeun generasi anu langkung sabada maranten. Ais pangampih pupuh lemur Bapak Kepala Desa oge nu ngawakilanana teka kantun, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Ketua DKM,
Kumai sadayana ahli pangaosan ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, daramang. Teu sawios ece kapengkeran ku abdi. Daramang nu palih ditu. Cetitin bi Imas, cejuju, cehasanah, birodiah, ceeti, aya. Maeha, maici, aya. Syukur sing sarehat. Pandung waktu penjajab acara nu parantos maparin waktos kasim kuring. Insya Allah ya waktos baris dimanfaatkeun nuhun karena waktos nu parantos disayogikeun. Abdi ngaos moal reklami da enjing bade acara. Bu araya. Moalami dan nu penting pengajian singkat, padat, melekat. Insya Allah sim kuring balik mawa ilmu nu manfaat. Alhamdulillah ieu mustami nemean wong ieu abi diriung kieu di ditu aya, di payun aya, di gigir aya. Janten abi teh kedah siga pangal ieu teh muter. Abdi bade palih dieukeun heula ieu kursi. Moal ogoan ieu kiayeuna ge. Cekap kieu ngadeg seueur sepuh isin merongkeun kiai mah beda jeung natap kepungkur guru besar profesor doktor nuju kuliah biasa-biasa. Ari ku kiai lembur mah ku kiai pasantren abdi teu ieu komo ningali santri. Leuwih pinter keneh ngaji santri daripada abdi, da abdi mah geus poho deui. Ngawuruk kage kawan ngajarna ge langka. Talaran geus poho deui ari santri masih keneh dialajar. Jadi sok era tos aya yang hareupan gang ai. Bari aya nu moto de aing paur calangap ya. Halo. Tuh pan aya motor nu rek kaluar. Sok mangga. Aduh aing jeung morosot di sarung astagfirullahaladzim. Ibu bapak sepuh anom sadayana. Bahasana gehitan. Dua amr dua parentah Allah. Kan Nabi Ibrahim nu paling abote dua. Hiji Nabi Ibrahim teh dipiwarang ku Allah. Parentah nu berat teh kedah mencit nu janten putra kadeudeuhna. Nu meunang mikahayang buktosna Nabi Ismail alaihis. Nu kadua parentah Allah amr nu datang ti Allah ka Nabi Ibrahim teh nyaeta kedah ngahitan dirina ku anjeun. Jadi dua parentah Allah nu berat ka Nabi Ibrahim alaihis. Awwalu man ihtatana Ibrahim alaihis salam. Nu pangheulana dihitan teh Nabi Ibrahim alaihis salam. Umruhu samanun waktos dihitan teh umurna Nabi Ibrahim teh 80 tahun. Teu kabayang cek si akang liat. Puguh we ulah disaruakeun jeung jalmi ayeuna da Nabi Ibrahim na ge yuswana 800 tahunan. Atuh 80 tahun mah hipu keneh. Kunaon dihitanna bil kudum ku kampak. Naon nu dihitan teh qattu mayugati hasafatahu hatta tan kasifa kuluha. Nyaeta nu dihitan teh nyaeta kulit nu anu nutupan kana hasafah. Nut kieu we lah ngarababari nerangkeunana bisi majar jorok. Seuri we budak mah. Nu ajengan siga si ohang begitu. Halo. Naon nu ditek-tek teh nyaeta kulit nu nutupan kana hasafah. Nu tadina kupluk jadi baret. Tak gitu. Ari istri sok dihitan osok geuning teu terang atuh kantenan we. Nemeh Yuswa samingon ge istri mah aya 40 dinten kumaha adat. Kadang-kadang punten bapana nyalira gitu terangeun. Malah aya sebagian pendapat nu kuat bahwa awewe memakruh bapakna ge nempokeun budak awewena keur dihitan. Jeung can pernah aya Pak Lurah, Pak RW, Pak RT can aya abi mah hajat ngonang pengajian hitanan awewe.
Boro-boro batur bapakna ge makruh nempokeun budak awewena keur dihitan. Naon anu ditek-tek ti awewe nyaeta kulit nu nyarupaan jawer kotok. Nah make ditek-tek kitu. Punten kudu profesional nu neuteukna lain sembarangan baheula mah ilung beurang mah paraji ayeuna mah pan kubu bidan loba teuing bisi jadi lemah syahwat saeutik teuing bisi awewe leuwih teuing syahwatna mata kudu ahli mun awewe teu dihitan engkena hipersek awewe ieu syahwatna salapan hek teu diteuk-teuk isuk-isuk menta tos lohor menta sore menta duit maksudna baca. Tak kitu dua nana ge pameget sareng istri dihitan ngan ari istri mah disumputkeun margi sensitif atuh meureun mun hajat awewe dihitan manu nyecep teh kabaritaeun. Halo. Teraskeun. Masya Allah. Taya sanes bahwa pantis ibu ai ngenalkeun nilai-nilai agama kamurang kali bahwa punten di Amerika sepuh dugi ka ayeuna berjalan dihitan teh umur 7 dinten warga kenegaraan Amerika Serikat hari ini wajib dihitan karena apa? Ajaran Islam itu benar. Encan ari asup Islam nama ngan dihitan nama geus saminggu geus dilahirkan gewat disunatan, gewat dihitan karena hitan menyehatkan. Dan upang heulana anu keunaku cacing pita teh lain anu ada kungkul jeung naon, ada kungkul jeung najis bugoladoh, jeung anjing bagong sanes. Tapi nyaeta jelema nu teu disunatan eta ge keunaku cacing pita. Ari cacing pita bahaya geus bersarang dina awak mah. Mata gening aya diajar sapina santri mana najis bugoladoh teh nyaeta najis gogog jeung bagong. Da hese tuh ngadabkeunana. Nya elehna teh ku taneuh tah aya salian ti gogog jeung bagong teh nyaeta najis bugoladoh anu berdasarkan maaf cacing pita teh lain sumber wungkutina najis bugoladoh nyaeta jelema nu teu disunatan. Tak Islam menyehatkan. Matak hitan teh khona khotiroh takna takwallah nuna nikmatun. Jadi hitan teh mimitikna memang pikawatireun komo baheula mah can usum ku pamantri ku bengkong. Gusti dimandian heula. Memeh subuh tiris keneh minangka eta baalna ditah nempo ka langit. Pan dibebenyokeun mah dibebenyokeun teras kapan gitu teh sabab tiris keneh supaya teu nyeri teuing pan aya nama 5 menit budak teh biasa deui we zaman abdi mah kapan hese baheula dihitan teh ta'na taqwallah tina hitan teh nuna nikmatun nikmat tina hitan adalah dibere sehat ku Gusti aku oge beda tina pakar kesehatan oge nu dihitan pameget nu dihitan mah bebas malah ieu we ngaplok gitu mah santri mah seuri we kos nu ngarti halo nu mawi ageng harapan cep dika muga-muga janten murang kalih anu soleh amin ya robbal Imam Alawil Haddad nyebatkeun yen murang kalih nu lahir ka alam dunia teh hiji kapan murang kalih teh roehanun sesengitan kanggo sepuhna da budak mah pak budakna alus mah kolotna ge sok kabawa leres pinter budak saha eta soleh budak saha eta goreng patut kalakuanana budak saha eta hana caraka data sawala naon sababna anakna cilaka kolotna kabawa-bawa matak ece mah kapan boga budak abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe. Da abdi teh gaduh putra teh 2 bibit ya. Nya bibit abdi jeung pamajikan ai sorangan mah aing mah jadi atuh. Nyang kanyanung ka aing. Nya urang jeung si Dewi teh 2 bibit. Halo. Kapan abdi mah ditikahkeun teh yuswa 30 mah. Ayeuna teh yuswa teh 40 tahun geuning ustad leutik kitu geus di pabrikna we.
Malah abdi ngaos di Cianjur mau pangersa geuning cenah ustadna paud keneh gelo. Halo. Awewe teh nu daraekeun baheula ka abdi. Da santri teh hideung leutik pudug. Keur mah leutik hideung pudug ece. Kita bisa ceramah kita bati budug di pesantren. Keun bae da budug-buduge barorok. Wah budug barokah. Kakara aya budug barokah di dieu mah nya barorok di mana-mana. Wios ye ngajina bari heureuy kieu. Allahu akbar. Aduh eleh ku Ustaz Abdul Jalil mah qori mah ngareuna qori mah eksa poe 5 ge. Ayat nu eta keneh anger teu naon qori mah asa ulah serak. Ibu. Aduh Gusti baheula nu daraekeun keur pesantren teh. Boro-boro bisa ka puskesmas budug teh. Eta we kudang daunan ceng di kieu we. Digesrek bari dijampean ku tatangga pesantren teh. Bismillahirrahmanirrahim kadituna mangacaprak. Bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian. Budug sia teu kapalang maning borok sakalian. Aya nu budakna bogoheun kolot teh satujuan. Nyai maneh bogoh ka Sinuris. Rek amanakeun beungeut mamah. Beungeut mah moal pindah kana bujur anger di dinya. Aya we hiji budak 18 tahun kurang. Da yuswana ge benten 10 tahunan lah jeung abdi langkung. Nya deukeut astana imahna teh. Ceng teh sugan teh kunti di udag teh. Efek teh pamajikanan bae lah ceng imah mah da moal sare ieu di kuburan ceng bae imahna deukeut kuburan ke daekeun tah geuning daekeun menang hipnotis ya. Dari santri mah cinta ditolak tas bae bertindak kitu. Sumpah na mun pidato hareupeun mitohat teu tulus sok siga nu nya ai. Pan di atas kesuksesan seorang lelaki banyak penyesalan para calon mertua gitu. Well. Aduh, aing nepi ka kieu ari deukeut kiai ngaji lah bebas we. Yang hareupan gang ge bae. Pan pun bojo ge ari ngasuh budak teh siga nu gelo. Ngomong sorangan, "Maafin ya Ibu." Padahal budak nama teu bisa ngomong teh. Inungna buah tuh budak teh reuwas tengar kalongeun hayu we kitu. Malah aya di ditu mah kolot nu linglungkeun budak teh jadi bingung atuh da kolot ngomong ini anak siapa ya? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Bugo cek budak teh mun bisa ngomong pan aing teh anak sia. Punten Pak Kiai. Da kieu abdi malah geus ngaji nu bener mah di pondok di dieu alumni Kaliwungu loba huda 2 loba. Ieu mah jangan ieu malah kur sekedar ngahibur we. Halo, tuh seri itu apa banget aing sih kapan gitu ini anak siapa budak teh lieureun pangku ku akina anak laja nyawa anak jelema sakasep-kasep dilaja-laja budak. Halo bunga boga budak bunga da budak maroehan mun sesengitan kanggo sepuhna tong boro ece kesangna ehna ge teu patos bau ka sepuhna norok keneh leres henteu bunga komo boga incu pangbungah-bungah rek dicarekan incu mah aya indung jeung bapana sok kamari usum lebaran pangarsa di abi di Tasik jadi ngaromong bahasa Indonesia nini jeung aki-aki da incuna daratang di Jakarta di Bekasi di Cikarang ari incuna teh ngomong nenek dede pengen nonton TV sok TV-nya hurungin waduh Allahu Akbar ninina teh rek ka kebon nenek mau kemana mau ke kebon nenek dede ikut diam kamu jangan milu deh. Terus incu nete nenek udah makan udah cenah nenek mah besok maksud nama enjing meureun sanes besok teh ya Allah da kitu pan ngomong nete ku nenek teh dicari-cari ari gok teh di sini dede budak maroehan nun sesengitan kanggo sepuhna budak geus dewasana boga prestasi kolotna ka bawa-bawa budakna boga naon boga akhlak nu goreng sepuhna kacacanak
Kitu ta murang kalih teh. Nu kadua murang kalih teh khodamun pelayan asisten kanggo sepuhna. Osok miwarang ka putra. Pangmeserkeun rokok guruduk budak. Neng mamah ieu CF bedak jig meser ka warung meser pipa budak teh. Ini tah mamah ayeuna keur teu damang anter ka dokter. Dianterkeun na motor. Memang peran murang kalima khodamun adalah asisten pelayan kanggo sepuh. Terakhir tetereh ngeusan. Hoyong duka tabuh sabaraha ieu? Aya nu nyebut tabuh 2. Tabuh 2 mah sanes pangaosan penganiayaan. Halo, hebatna Kang Entis ayeuna masyaallah pangaosan heula. Tuh, sing eueuh mubalik tadi ge cukup ku qori jeung kudu tawasul geus turun rahmat. Amin. Ngan hebatna Allah nyiptakeun hiji malaikat namina malaikat salahin, malaikat nu teu pernah kakenal ku urang. Aya geuning dina kitab At-Tibyan mah diuningakeun eta malaikat teh sok sumping kana tempat pangaosan. Tarawaka indit eta malaikat sateu acan bubar pangaosan. Gunana naon? Kanggo nyabutan dosa-dosa ahli pangaosan. Amin. Ibu karaos nuju dicabut dosa neng. Wah kanyaah aloh tuh. Boro-boro dicabut dosa, dicabut bulu ge peureus. Di mana malaikat nyabut dosana tina naon? Tina mastaka sanes, tina sampean sanes, tina beuteng lain, tina punuk. Jadi lamun aya nu ngaji ngeluk wae si mat. Tah eta teh keur dicabut dosa. Keun bae. Beuki lila ngelukna eta teh beuki gede. Lain gede dosa gede tunuhna astagfirullah. Teraskeun. Terakhir nomor 3 murang kalih teh adubun atawa habibun. Murang kalih teh bisa jadi musuh, bisa jadi kekasih kangge sepuhna. Dikarek jadi musuh atawa jadi kekasih kumaha Kang Entis jeung Teh Ai. Terserah bade ngabentuk nang urang doakeun muga-muga sing jadi kekasih kangge sepuhna. Amin. Ya Robbal. Hoyong ibu gaduh putra anu soleh. Hoyong hiji tah hayang boga budak anu soleh. Jaa mim ba'di haula'il atqiyai qaumun asqiyau. Jelema soleh mah datangna ti nu soleh deui. Lamun hayang boga budak anu soleh ibu ramana diajar saroleh. Amin. Matak ngaji ge ieu teh keur diajar saroleh. Amin. Oh, 2 ganyaranana, hiji ganyaran nyuprih ilmu, nu kadua ganyaran nohonan pangulem sohibul hajat. Jadi penting ieu mah lengkep. Rek dipoto ieu beda, awas. Ieu kancing can dieukeun sahiji deui. Siap. Aing sieun keur calangap ieu. Seuri nu motona ge. Nu babari dipoto mah awewe mah loba gaya dipoto ge bisa 80 gaya sekali dipoto ge. Bae aing bebas moal ka dieu deui ieu eueun di dieu mah. Kieu. Lalaki mah yang dipoto kieu ge hese da awewe mah segala selfie aya tau. Nya atuh keur masak selfie bener. Ka sawah selfie, ka kebon selfie, nganter budak ka sakola selfie. Ngabaso selfie, pengajian selfie, engke mah maot ge bari wah ngagoler manya maot selfie guys aing paeh manya kitu. Teras tuh ka mana wae ngobrol mah nu inget lah daripada ngomong nu teu bisa mah da di dieu mah gudangna ilmu. Halo Bu, murang kalih tiasa jadi habibun tawadun ageng harepan muga-muga ieu Cepdika sing jadi habibun sing jadi kekasih kanggo panti sareng Bu Ai. Amin. Hoyong gaduh putra anu soleh. Tadi ibu ramana diajar soleh. Ari hayang boga budak anu soleh pasea hareupeun budak. Aya nu sok pasea hareupeun budak. Nu pasea ieu weuh nu sopan nyariosna teh. Sugan cek salakina mamah apa teh tos teu kiat hoyong nyekek ka mamah teh. Mamah teh pika sebelen tos teu kiat apa teh ceuk pamajikanna mangga apa nyangakeun beheung teuk-teukeun ti korok-gorokeun apa mangga cabokan sangangna mamah. Aya nu sopan nu pasea. Ceuk salakina pernah pamajikanna ngomong we repes ya sapi.
Cek pamajikan ngecedog atuh sia teh doma di imah. Budak teh nempokeun lupat ka imah RT, budak teh ceurik Pak RT ari abi budak saha. Pan sapi jeung doma. Ibu nu mawi insyaallah ibu ramana diajar soleh. 2 hoyong gaduh putra anu soleh pantis puai pepeje murang kalih teh teu eureun-eureun ku urang dikenalkeun sing tafakuh fiddin sing paham kana agama. Pami pantis teu mampu ngawuruk titipkeun ka guru-guru. Osok ibu nitipkeun ka guru ngaji. Kade ulah nitipkeun teh di balong, di kebon, di tasik mah jangan aya putra abdi ngaji ka dinya cek aing aya ku aing dicekekan hiji-hiji. Ibu di akhirat ditanya kumaha nyebutna cek mah dina hisaban anjeun ngawuruk budak anjeun ngaji Quran ece babari aya geus nitipkeun mah Gusti memang abdi teu ngawuruk tapi ku abdi dititipkeun ka Pak Kiai engke kiai jeung ustadna nu ditanya di akhirat. Ngareunah ngaji lama 2 jam. Kari genep tahun pan ringan kolotna teh kiai ketempuhan jeung ustad. Beuki loba muridna, beuki loba pahalana, beuki loba hisabanana kiai mah ustad, dihisab dirina, dihisab keluargana, dihisab ketitipan anak batu. Beuki loba murid, beuki ditanya we aya. Ketitipan putra Cek Imas, ketitipan putra Cek Kokom, leres. Terus buat ting kolotna geus nepi ka surga, kiai nama dihisab keneh. Tak sing nyaraah ka ustad di lembur teh nya ka kiai. Abi mah di tasik make calana disangka ngongoraeun. Disarung wae disangka burut. Adah. Pokok aing disarung ka mamana ge ngeunah sehat ka angin-angin tuh. Ka mana we ngomong. Gusti. Kepedulian orang sehari raya ka kiai ka ustad setahun sekali itu berat dibanding tanggung jawabna di akhirat. Urang makari kieu Gusti urusan didikan agama ngaos Quran praktek salat sanes-sanes kantena usuluddinna akidahna tos dititipkeun ku abdi ka pangaresa kiai ka pangaresa ustad. Komo nu di pasantren mah tah nu caricing nu jarawuh kolotna teh beuh eta mah leuwih ringan sabab 24 jam dititipkeun ka guru. Matak aing mah mun keur saeutik murid eta pikiran teh. Murid aing saeutik bari tahun ieu mah hisaban teh saeutik. Karena pakai nyeri hati cing bae di akhirat teu berat teuing. Ari keur loba Gusti nuhun le seueur pahala tapi abi hisaban sing ringan. Jadi ustad mah jadi itu mah segala dibere teh tinu maot. Baju dibikeun ka ustad, baju urut nu maot. Sarung urut nu maot dibikeun ka ustad. Nya. Jadi di imah ustad teh loba jurig. Nu mawi di ustad Gusti ting loba jurig, di Tasik mah loba ustad jujur, oh canas jurig. Tak gitu. Masya Allah, ningali merek rokokna, ningali baju setiap lebaran minimal. Jeung di akhirat mah gede berat hisabanana. Dan nu hebat melin kiai nu diondang kieu, mah saliwat. Nu hebat menunungguan masyarakat. Sabab abdi lain budak kiai terkenal, lain kiai lain pun bapak lain mubalik tukang dionang, kiai lemur. Apa teu dibayar ku kumaha ge? Tuhu we ngajar. Cugan ngutruk henteu, tapi nu kieu. Halo, ka surgana ke kahalangan kardus aing. Pernah dibere kardus gede, sugan teh naon berat di jelo teh kalapa 5 hulu goblok. Tah nu kieu nu arasli sok. Naon sababna abdi nyaah we kan nu di lembur setiap ustad nu ngajar di majelis abdi ku abdi dijamin matak pun ngonang abdi tanpa nau tarif karena wasiat guru eueuh tarif. Abdi kenging rezeki ti Kang Pak Doktor Kiai Asep nyebatkeun cenah ngulem pangaresa aya nomor penta DP sekian hargana selangit abdi mah saumur-umur ge tara ka abdi langsung. Adena Pak Kiai na apaleun asa teu kitu da pernah pan ka Cimangu keneh baheula 4 tahun yang lalu asa teu kitu kalakuanana pek teh aya nomor abdi ti Ajalil ning aing bebas asal sehat we nyerek gede teu naon da
pantis da eta mah da santri abdi pan gratis. Jadi santri dalaharna di abdi, jadi pantis mun niat sedekah ka abdi belum tentu jadi pahala da abdi mah kurang ikhlas, tapi lamun niat bantuan santri abdi pantis bakal barokah jeung wae. Mata ka Kiai Nuris teu kudu niat mikeun ka abdi na ka budak santri abdi we da loba nu teu mampu di nu abdi mah nu sajian mah nu mampu mayar nu teu mampu mah dahar di abdi gitu. Jadi ieu teh rezeki santri sebenarnya. Tak pun bojo mah wah bungaheun boga salaki model abi teh bulan mulud mah bulan Rajab tara nyangu. Pan ngahaneutkeun unggal poe pan peuting aya kardus. Halo. Aing jadi kadinya nya. Pokoknya nu hebat mah kiai-kiai di lembur, nu ngawuruk alif-alifan, nu ngawuruk-ngawuruk dasar, ngawuruk-ngawuruk kitab tah kiai-kiai pasantren. Aya nu kieu mah ieu mah pan ieu mah mantri, apal mantri, perawat. Nurul Huda, eta adalah dokter umum. Al Mubarok Tasik, eta dokter spesialis bagian Quran. Aing mantri. Di mana aya dokter umum kakalayangan eueuh. Datang ke imah pasien, aya ge mantri, teh ieu teh mantri. Eta datang ka dieu. Teh ieu mah doa guru we dikieukeun teh wios teu kasep oge teu pinter oge asal alus milik. Tapi ka ayeuna abi alus milik. Mana? Ya budak boloho kieu didarengekeun ieu teh boloho budakna. Keur mah santrena ge juhein juara HS internasional tah eta. Nu kadua abdi cek guru wios cenah teu kasep oge asal alus milik. Mana buktina pun bojo teu kupu jeung abdi. Pun bojo mana jangkung lenjang bodas sakitu mah lumayan we. Eta ge katipu can eling nepi ka ayeuna boga salaki model kieu da meunang ngahipnotis Pak. Ai santri mah palamaro ainahu akbarnahu kadituna mah lep nepi ka ayeuna daekeun. Nya mentak mah cenah sok ceramah teu deukeut ibu-ibu, majelis taklim cenah aya mamah muda. Naon kitu aya Jennifer di hareup. Nya Jennifer janda yang ditinggal pergi. Aya Jamu Batu janda muda beranak satu. Aya Mahmud Abbas mamah muda anak baru satu. Nya pan aya eta teh geuning di hareup teh seperti jahe janda herang aya cenah jeung banyak kudu ceramah kudu bari peureum aing assalamualaikum beureun teu kalabur mah cing sabar boga salaki mubalik mana moal aya nu daekeun ieu geuning cenah abdi daek nah cing make daek cenah pan dipelet pika aya alhamdulillah tos gaduh putra dua jeung heueuh budak teh ari kulitna kos indungna bodas ngan irung siga irung aing da meureun ti dieu bibitna kitu rada pesek teras hoyong gaduh putra anu soleh sing yufaqihu fiddin sing tafaquh fiddin carana mun teu bisa ngawuruk sorangan titipkeun ka guruna lamun aya rezeki wajar saalit mah ka guruna sabab di akhirat guruna leuwih berat tiba tanggung jawab di dunia nah di akhirat leuwih berat kolotna diringankeun ku guru-guru tah kitunya teh geussan jam 10 tenang abdi mengaji kieu we nempo situasi ngan untungna aya nu bari calik payunan bumi saya nama sing seueur nu calik teh sapali nah kiai eta teh lamunna kursi kabeh aya nu diuk tah nu diuk teh alat deteksi sabab mun geus cangkeul mah standar hiji diangkat hiji sampean teh kieu cangkeul deui standar 2 kieu tah engke cangkeul standar 3 lep we leungit jadi ustad teh tinggal kopeahna wungkul we ibu salah jangan hoyong gaduh putra anu soleh doakeun putra teh biwir ngamek hate mah ngadoakeun sing alus biwir sing anu keras ka budak hate mengaduakeun jadi ngamekna ge pasti nepi kana ati budak teu make nafsu pun biang sok naon sok ngaduakeun pala putrana Gusti abdi teh norma nyeri ku putra-putra abdi tapi muga abdi sing ngahampura kana kalepatanana sing jadi budak nu saroleh we kitu ieu mah ka budak teh saomong-omongna burung sia mah burung tapi ka kolot teh gegeleberan siga manuk gitu eta teh doa kolot doa ke tiap nempo budak baca doa sing sae
Aing mah haji mah di Cigonewah putra salapan eueuh nu gaga da eta tiap nempo budak Robbi habli minas solihin. Budak keur lumpat Robbi habli minas solihin. Budak keur jajan Robbi habli minas solihin. Budak keur ekinit sakola ka tempat tongongna Robbi habli minas solihin. Budak keur sare Robbi habli minas solihin. Budak keur amek-amekan ge piwir mah maca atau hate mengomong Robbi habli minas solihin. Nempo budak 100 kali sapoe sapeting 70 kali aya doa nu dipanjatkeun pasti aya doa nu diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi wiridanana henteu unggul tos salat unggul tiap nempo budak we Robbi habli minas solihin. Kumaha nu geus rumah tangga Robbi habli minas solihin sarua budak urang. Inget budak nu keur nyaraba di Jakarta nah hate teh tiap inget ka budak Robbi habli minas solihin. Abdi gaduh putra hiji tos misah di pasantren SD keneh teh budakna nu hayang. Abdi macan mikeun ke SMP budakna nu hayang. Ena sok inget ka budak. Tiap inget Robbi habli minas solihin. Kitu. Kumaha mun budak bedagong Robbi habli minas solihin we. Ulah nyebut bedagong ka budak mah bisa jadi doa. Ulah nyebut bengel Gusti can dikeresakeun soleh. Kan ibu mun kana hutang ulah nyebut hutang. Amanah. Abdi mah kubun bojo ayah di mana keneh di Tasik tara nyebut macet di kota nyebut macet tara abdi sok nyebutnya pinuh bu jalanna aing ngabisi macet hirup seuri ke karaka harti da urang mah salah teh tina omongan ganti tak lain kudu adab lain kudu halus lain da aya tempat seperti kieu bahasa Sunda. Budak santri ulah nyebut pun raka, pun lancet, jika nu kasar tapi meneran. Mun ka batur tuang raka ka mana cek hidup teh pun lancet nuju ka pasar. Ieu mah pun raka eueuh ti ditun. Pun bojo ulah nyebut pun istri, tuang istri ka mana? Jawab ku hidup ku santri, pun bojo nuju pangsa. Tuh, aya tempatna bahasa teh ieu mah balas ku sopan. Nuju naon? Bu, ya nuju ngawah wih ranginang supados saya di awona. Nuju ngabulak balik ranginang supados saya digorengna. Jadi awon pan hese. Pan bahasa Sunda teh beda-beda modelnya bagi bahasa Bajalengka jeung Tasik kayak perbedaan. Sing Tasik rupa-rupa tuh lemur kori ngageol. Petak Jalil mah jadi kori da lembur lagi ngageol. Boro-boro ngaji Quran ngomong biasa. Kamana? Di kamana? Aduh. Pangajian orang mah. Eta nyepertikeun mobil jeung motor tabrakan. Mobil jeung motor tabrakan. Jebret. Mati guling teh moal paling ge kurantel ge duka. Tapi sok kurang Cimanggung. Mobil jeung motor tabrakan jebret pantes ieu mah mobil jeung motor tabrakan. Jebret tah Cika Thomas panca tengah kitu. Ngareunah pidato di ditu mah setengah jam bisa jadi sejam setengah. Ibu darara mang ibu. Ngareunah ka pamajikan kopi atuh. Rupa-rupa ada Tasik ke rupa-rupa. Teraskeun. Hoyong gaduh putra anu soleh pepeujeuh doakeun. Yen bahasa ahli surga mah illa kilang salamang salama. Bahasana ge nu sae nu salamet. Ka budak mah bibir mah mamatahan, masing abi ka santri, aya resep, kupingkeun ieu ilmu anyar. Mun mamatahan budak lalaki tong diperong. Kitu cek ahli psikologi, engkena urang nu nafsu. Budak lalaki mah teu kuat ku tatapan. Jadi kasinggung, padahal lain budak lalaki mah mun diperong teu kuateun. Kitu cek ahli jiwa. Cuman budak lalaki sia mah. Atuh jadi lain ngaledek teh kuatan budak lalaki mah. Bapana teh bari kieu we bari ngoprek mun keur gawe maneh teh tujang sing soleh hirup teh. Lah diperongkeun beungeut. Abi mah ka santri nu bangor tara nempokeun rarai sok sekali-kali we. Lah hayu we diki. Jadi hayang ngageplok eta tetah nu nyabok ka budak, erek ka budak sorangan rek ka murid teh gara-gara diperong ulah diperong budak lalaki. Ya gitu we budak lalaki mah teu kuatan ek santri kerek nu di imah sarua lalaki mah teu kuat diperong da bapak ge elehna ku ibu teh ku diperong aing ge ku pamajikan aing baheula ditempokeun aduh aing meuni berbunga teh cana usum HP eta we pelanggaran teh nyieun surat
make pantun meuli jamu sisi aspal duitna menang panimu nyiar ilmu hese apal karena ingat padamu. Aduh. Kamana we aing ngomong lah. Jadi budak lalaki mamun mama tantong ditempokeun socana wajahna kali-kali eta teh mata kabud kasinggung ka urang padahal eta teh sabenerna mah ngabandungan merhatikeun ngan teu kuat ku perongan jadi kok siga nu kieu. Oh heueuh paingan ceng guru geus nafsu meureun nempo kikituan padahal budak teh keri eraeun teh teu kuateun. Kadua mun pamajikan keur nyusuan keur nganena tong loba dipupusing. Bu cik lamun enen nuju nyusuan tuang lada ka budakna jadi naon mencret leres. Tah lamun ibu keur nganenan pikiran ibuna panas karena cisusuna ge jadi panas. Ka budakna ngawariskeun budak nu gede amarah. Matak lamun aya di madrasah teu daek ngajedog ngan gelut we. Aing sok ngomong sia mah di susuan kunci susu panas teh ka aing teh. Jadi mun budak keur nyusu, hidungna keur nyusuan budakna keur bulan-bulan nyusuan, tahun-tahun nyusuan ku salakina tong loba dipupusi, kudu loba dibahagiakeun sabab kana cisusu eta teh ngawaris tina pikiran kana cisusu matak ngawaris kana budak karakter budak nu emosian. Gitu. Teh ilmu anyar mah ngamalkeun. Jadi mun mamatihan budak lalaki mah beda awewe mah diperonge teu nanaon paling kieu. Lalaki cok lah di pondok hayo diperongkeun ku guruna nya geus pejet lalaki mah turun mentalna jadi siga nu ngaledek pada lain. Tereh geusan hadirin rahimakumullah jeung ateul disirah aing ieu jangan kieu ari mani karek sakali tadi teraskeun Numawi murang kali hoyong soleh pepejeh ibu bapak pasihan tuangan nu halal tong boro nu haram nu subhat ge teu kenging ibu bapak ngadua duk-dukan unggal poe unggal peuting tapi pasihan tuangan nu teu munasabah maka ngawariskeun karakter nu hese diurus daholal haram horojal haram nu asup haram nu kaluar karakterna jadi haram pepejeh pasihan tuangan anu halal bari toyib halal bari toyib kilah babari nama cik ari tuang ngadahar rujak lain menang maling halal teu halal tapi punten di daharna teh keur hujan gede bari peuting ngarujak jadi teu toyib sok meureun teu mencret mah halo sok maneh ayeuna santri tuang di dieu di pasantren. Haeuh we samel terus-terusan. Halal ngan teu toyib. Tapi da iker santri mah ngadahar cai keran ge sehat. Karasa ku abi baheula eueuh naon? Eueuh air minum cai keran we. Tapi ka ayeuna ieu produk cai keran. Ayeuna mah ngadahar cai keran nyeri beuteung minum cai keran teh ayeuna mah geus jadi di lemur mah aneh. Di pasantren mah Gusti ting dasar rehat atuh. Tabarokah kiai barokah pasantren mah rehat dahar jeung samel ge jarang-jarang sariawan. Datang di imah mah lah langsung ngomong ge jadi kieu ka majikan. Seuri barudak. Hadir. Tah gitu doakeun pala putra pasihan tuangan anu halal. Aya preman nu ditaros ku abdi mah geus eureun ceng jadi preman teh. Nya salit-salit teh pangeresangan abdi hiji emut kacana cariosan pangeresa. Ayeuna mah abdi teh ai meunang malak, meunang maling matara dibikeun ka anak pamajikan da budak abdi bisi teu soleh. Mang ceng ayeuna sok ngaji, oh sok. Ai rukun Islam aya sabaraha? 5. Naon teh Muharram, Safar, Mulud. Cek aing teh can bener insafna atuh. Kang Tis teh ai pepeje murang kali hayang soleh pepeje sing kompak ngadidik ibu ari nyieuna kompak ari keur ngadidik teu kompak di imah teh anu tegas anu leuleuy abdi mah nu tegas teh pun bapa nu leuleuy pun biang mangga di dieu ge aya nu tegas teh inungna aya babaturan abdi mah nu tegas teh inungna sieun teh ku inung bapana mah
lemah lembut. Mangga pada nu mana wae. Ngan abi mah pun bapak nu kaleresan teh. Molotot. Karek ngadenge sora nage kabur. Jang. Tah harudang nu rek sare ge. Jang salat. Sieun abi mah pun bapak mah sora nage kitu ti kelas 1 ngabulang di sekolah dinia. Ka kelas 3 teh ka kuping. Sorana. Wah. Tah kitu sieun. Abdi mah kupun bapak teu salat, teu sekolah dinia dicepret. Sia teh cek batur aing ajengan kiai cek batur, tapi sia jadi anak teu waras kerakeun aing sia teh. Boro-boro di akhirat di dunia geus wirang aing ku sia. Wah pun bapak sieun mawa ieu rokrak cepret sampean tara nepi ka getihan suku we aturan agama. Da abi mah batur sekolah dinia ngaji abi mah nyumput na korong ranjang. Dina ranjang nini loba dahareun di handap atuh. Di dinya we ngagiling. Kapanggih kupun bapak cepret kupun biang dirangkul diciuman. Pun bapak figur otoritas nu berkuasa. Pun bapak nu tegas pun biang figur apeksi kupun biang dirangkul. Bager mata kitu teh apa teh nyaaheun ka hidep. Ulah ngaririweuh, ulah ngawiwirang dunia jeung akhirat. Ieu artos 50 perak waktu sarita 100 perak. Mangga jika ngojajan mam heula jigerang maos. Na pikiran aing. Eueuh ieu kolot anu ngameunangkeun kalakuan goreng urang. Bapak tegas inung leuleuy. Nu hiji ku cara tegasna, nu hiji ku cara leuleuina tapi teu pangmeunangkeun kalakuan goreng. Ieu mah ku bapana di kerasan inungna nyerenteng. Mun aing geus nyerenteng sanunahan cik inungna teh. Kau sia bener wae tah. Pan sia teh keur leutik teh kitu cenah. Teu bener sagetara ngaji atuh dibongkar kartu bapak. Nah, pamajikan ada. Jadi budak teh hormat ka bapakna da ku indungna dibongkar. Teu kenging, bapakna keur tegas, indungna nu leuleuy. Kitu deui mun pun bojo keur nyarekan pun anak abi nu leuleuy, abi teu milu keras. Ngan sarua sametode jeung bojo tujuanana supaya budak cager tina panyakit akhlak. Kitu, pun bojo keur keras abi teu kenging kitu bager mam. Ibu eta nyaaheun sanes kitu teu kenging ieu teu kenging seueur ngajawab ka sepuh mah. Ieu ku aya di pasian ieu engke konelo. Inget pantis tiap boga duit lamun tingali dina kitab kumi atugian punten kumi utugian eta di dinya aya di mana budak dibere oleh-oleh ketika budakna bahagia asik rek mamaenan rek dahareun. Aya ampunan dosa keur bapak. Jadi kali-kali geus gede kakara geus 7 tahun ka ditu. Ceuk Sayyidina Ali 7 tahun masih jadi raja we budak mah. Geus 8 tahun nepi ka 14 tahun kakara geus beda di metode 7 tahun mah ari aya mah pangmeulikeun teu kudu make tantangan. Ti 7 tahun ka ditu mah geus make tantangan. Ya hoyong jam tangan asal singkat talar heula surah ieu surah Sabbihis teh al-a'la mangga. Kakara dibere. Engke geus ka ditu mah geus beda metode Kang Tis. Ai keur leutik mah sing siga raja gitu naon. Ngan tetep aya didikan mun hiji keras, nu hiji leuleuy. Kitu. Ieu mah bapana keras indungna keras. Kepung ku bapana ceuk indungna. Pak kagok boga budak kitu mah. Ya aya mutu tingangkeun kana sirahna. Kagok sok senekeun ku kursi. Ya moal awet boga anak isuk ge paeh, Pak. Atawa budak ayeuna pan black blog nyang nying-nyung. Budak ayeuna mah bahasana kebon binatang ngumpul. Indungna leuleuy bapana leuleuy nyebutna teh nya panya moal naon da alit keneh nya panya moal kayak mah paling geus ageng ge jadi careuh kitu paling ge. Halo. Pokona mah kumaha bi ai we lah. Bi ai mah madrasatul ula urang mah bisa bahasa ge ti indung. Kade budak santri diajar bahasa ku indung kadua bapak. Geus gede ulah nganyerikeun ku bahasa ka indung bapak da bisa ngomongna ge ti indung bapak. Indung bapak mah guru pangheulaan. Sugan make papan tulis teu. Abdi bade emam. Sok baca. Abdi eueuh cukup we kikieu. Namnya enam. Hebatna indung budak jadi bisa bahasa. Tah eta guru eta teh nu keur dariuk. Guru ka budak. Emang. Tak sok diajar cacadelan ka budak, bisa ese ngaji Quran. Ajik si ayah nyana kuyupuk sareng doyok dok. Sing pase we cek Profesor Arif Rahman mamun
Pas saya budak pintar ngaji Quran. Si ayahnya na kurupuk gitu, dorok dok. Kuyupuk dayak kali-kali. Ulah remen teuing urang Sunda mah sok hayang kikituan. Terus si ayah naik enton, motor we lenton. Terus si ayah dina jadi embim, mobil atau kudu embim-embiman. Nya. Komari geus make ieu lagu ieu abi masuk ngeritik bari hayang seuri. Neng neleng neng kung geura gede, geura jangkung. Geus di pabrikna penek mah kos aing anger we teh jangkung-jangkung. Nu paling parah nu kadua. Geura sakola ka Bandung. Aduh di Cikijing di Cingamul eueuh paud sigana. Bahaya mun sakola ka Bandung ti dieu 7 juta mah cukup. Satahun ge moal tuh ongkosna ge sabaraha beusna ge ti dieu ka Bandung. Allahu Akbar kau memakai lagu yang iwa penyek, iwa penyek nasi jagung, awak penek, hese jangkung. Bari merong santri mada letik aja ngainana. Balas kuletik make kola-kola letik. Ibu, aya napan usu mini, kulkas mini, kursi mini. Meja mini, martabak mini, mubaliga ya mubalik. Tuh astagfirullah. Dakwakna kieu we. Abi mah pahili jeung supir seri. Supir abdi ku abi di dangdanan, supir abi leuwih gagah batan abdi. Tita make jubah, make sorban. Dicaur beuti cara salaman ka supir. Aing make jaket di kopeahna nur dalepet. Cenah jang santri pangyanakeun cenah senal anu pangersa mangga senal nu mana ieu mun mangga. Tiuk kae. Bawa keresek, tete salin, supe KWC. Supir mah ditanya pangersa iraha cenah ka dieu jatah bus sabaraha angkat. Supir aing teh geus kelemes, geus aya rokok 2. Ai pas dipanggil geuning cenah budak eta ajenganana. Supir teh kabur kana mobil bari ngaringkeb. Nah, abdi mah ayeuna ka dieu mah aduh, ka dieu mah teu wani ngaheureuyan panitia di dieu mah loba kiai aing di sejen mah sakapeung mah supir teh pahili teh jeung camat. Kamurna camat anyar supir abi mah gagah. Nya daripada abdi bima leutik entak abi mau loba tingkah sakieu we ngaji mah make manajemen make DP emangna elektun wajar elektun medangdut make DP ya jangan make DP mah jadi omong tingali nu ngaburuk make DP henteu ikhlas ridho eta mah di akhiratna loba entak abi mah muntang teh kanu kararia aing malah teuing atuh adena di imah loba nu dijamin ku abdi tak kitu nu ngawaruru da eta nu bakal nyangkeh leungeun abdi di akhirat. Hah. Balik kieu tuh apal ieu meureun. Tuh pancai kita diinum da loba kiai tuh. Tingali geura make topi. Oh, kosong paingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus beres Kang Tis ngaosna mah eta inti nama. Ngan kiai loba sorana meureun sorana nu kudu dirobah berarti 5 menit deui Pak Kiai di kadantosan teh. Ngonang Jenudin MJ heula sugan datang. Da geus maot moal datang sigana mah. Sok mesing disadiakeun sabaraha ge da MJ mah moal datang. Geus maot nya kudu dibawa na ambulan mah. Ku ceuli we aing. Sugan aya ya dia da remote na yang siga MZ mah sabeh dia kela salah mencet jadi suara soang aing ge bahaya jadi suara ucing dari dia remote na yang robah suara sugan siga MZ ya penutupan ya 5 menit 10 menit deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya, apapun profesinya dia ingin bahagia. Betul? Jadi maronyong betul. Abdi mah resep ka MJ teu leutik Pak Kiai abdi mah. Di WC ke pidato. Saudara, kenapa saya nyeri beteng gitu? Bro teh ngising mencret saudara betul cek pun bapak teh juri grepeh sia ceramah sama di WC ari sia cek pun biang cep pangeserkeun samara bawang sareng cabe kirang keneh ku abdi di warung ke MJ ada RV ibunda
Jangankan bawang, jangankan cabai, keriduanmu akan sarukurai wahai ibunda. Betul, cepun biang nanaonan eta. Balik di warung, ini bawangnya, ini cabainya, dan ini angsulnya. Cepun biang masihan we tutupe ku MJ. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Tu MJ. Aagim. Ai paparihan ngaji teu becusnya kieu we aing lah kumaha teh nama bagian gedekeun pasantren ki kieu aneh Kang. Da ieu nu. Kala sabeh di apa kabar Ibu? Aang mah bahagia ya. Kebetulan sama Kang Entis diundang ke sini 4 tahun yang lalu. Kangen sama Cimanggu Girang ini. Luar biasa. Yang jelas siapapun kita, sejelek apapun kita pengen punya anak yang baik, betul tidak? Dan kita pengen bersahabat dengan anak sampai dengan akhirat. Halo? Kenapa ting para rong begini? Ini ada. Cek si Ece menyaya agim bungetna bulenek ada, ieu mah palsu. Pagojali geuning Sunda baheula, osoknya wahnya. Eta wah haji di radio ning subuh jeung asar. Subuh jeung burit jeung sugan pagojali aya. Aing segala datang lah jeung wayang-wayang hayu lah, da ngaisin lo bak kiai. Beh dia sana pagojali mah. Pagojali naon sababna make urang kudu syukuran. Sabab diparentah ku Allah. Nah bet Allah loba panitahna. Mejeuna dan uboga. Kedah kasaha Pak Ghazali urang syukuran. Ka Allah jeung ka manusia. Pak Ghazali geuning teu ngaleueut kopi, tinggalin di imah. Serius siapa ya Pak Ghazali teh kitu. Arifin Ilham. Nu di onang hiji nu datang loba teh eta ngeunah Soebul Hajat ngonang aing teh. Nu di onang nama hiji nu datang loba irit. Isuku darengong. Cicing heula ieu mah irit. Sugan datang Arifin Ilham geus maot ieu geus sarua ya. Ayanda, Bunda, Arifin bahagia subhanallah. Semoga nikah menjadi kebanggaan bagi Pantis dan Bu Ai. Yakin bahwa anak kita yang membawa kita ke surga Allah ketika orang tuanya akan masuk kepada jeruji kebinasaan anaknya yang akan menjamah tangannya. Semoga nikah menjamah tangan Pantis menuju surga. Amin. Pan kitu Arifin mah enggak. Mari berzikir kepada Allah. Karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pae aing mah Arifin mah. Ayeuna wayang. Cicing heula. Sugan aya keneh. Ngahaja kula datang ka Cimanggu Girang. Rek nyawalakeun nya negeri nu anyar hei asra jingga. Samohon kula nun. Timbalan. Kaula ngahaja naonan pangulung Pantis. Rek nyawalakeun ieu negeri nu anyar hei asra jingga. Jadi ngajina mah enggeus sih menghibur santri. We da santri mah hiburanna ge nu kararieu tuh. Ayeuna cepot cugan datang. Heueuh ge amrunnya onya, kunya ge mah. Cek si Ece jeung beungeut ajengan siga kai. Segala aya aing kali Ustaz Deprieun ya. Loba nu datang kagok. Ngan nu paling teu luas nurutan ajengan lemur sieun kawalat. Tara mah kiai-kiai nu tukang ngawuruk tara diturutan sanajan bisa ge. Mung sieun kabadi aya. Uje mun ngalagu siga nu setep. Santri mah seuri da kahayangna ceuk eta teh. Kitu. Uje mah da aya kacamata tadi teh, bae kacamatana tinggalin
Mang Ehwan mang ngalagu mah. Uje mun ngalagu kieu tah. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Nah, terus saya step aja mah. Si ganu step. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Terereng 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 ngalaguna segala step ngaduana. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku. Rek keprok budak tetah tuh. Kena kang ngawas nu bener mah di dia lah di Nurul Huda Kiai loba di dia mah lain ngaji lah. Aya ngajian saeutik. Di dia daerah pesantren namun aya nu hajat sok nangap dangdut. Oh sok dana normal isu ge rengong. Cik alus mana MC dangdut jeung uing. Bisa keneh urang geura ieu. Sugan bisa ku sidah modern cicing ieu mah. Ieu mah nyontokeun aya ngomong adaek kikituan. Geus make sorban era aing. Ieu mah contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern kita Nada. Hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka Tasyakur Walimatul Hitan. Cep Muhammad Sadika, tentunya putra terkasih daripada Bapak Entis dan Ibu Ai, semoga sehat dan panjang umur. Khususnya Ibu Hajat, semoga diberikan anugerah yang terbesar yaitu limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kehadiran kita Nada menyapa warga Cimanggu Girang, semoga sehat dan bahagia selalu. Sebuah sajian instrumentaria, semoga menghibur Anda bersempatan malam hari ini. Marilah kita sambut artis kita, LP Sukaki untuk Anda. Bisa, seri nurek sare gitu. Tak gitu. Matak mun kiai ustad aya dangdutan di nu hajat balik kula sok digeunggeureukkeun lain keuheuleun isineun. Karasa ku uing geus jadi ustad mah joget ge tibang bisa suku unggul. Geus jadi ustad mah kieu ge era. Ustad ngarola limaan keur karya dem aing suku eta karya balik ceng teh matak abi masuk balik mun aya dangdutan bisi pinah kana bujur bahaya aing ari kitu nyangka kiai teh lain jelema jelema jamarukna kiai teh malaikat ustad ge sok aya jelema biasa matak abi make kopiah teh ieu rem lain so soleh lain so alim make kopiah teh rem paingan ulama fikih baheula kudu di kopiah da di mana-mana gaya tempatna menyamain bola make dasi goblok. Nya sarua tuh ceramah ge di kopeah, salat di kopeah aya tempatna. Kopeah teh rem. Cok mun pareup-hareupna angkot jeung nu nyusuan. Bari geulis aing teh di kopeah kieu we meureun aya. Ari di kopeah mah pan aing cekit kieu we eureun aing. Daerah ieu teh rem. Mata kopeah teh rem. Da ustad mah kudu tungkul. Ustad gari tungkul we mah era. Cangkel tempo we saeutik sugan eta orok nawaran ka aing pak kiai ngaleueut henteu saya teh mah sorang sagala gaya tempatna mata lamun saksi nikah teh dipeci cek ulama fikih teh disangsikeun kasaksianana mun nyaksian nu kawin teh jadi saksi di kopeah
Kopiah mah minimal erak dia. Abi mah can pernah aya ka model ibu make mukena gara sok mukena loba sodako boga 10 mukena dibikeunan ka tatangga mukena mah moal aya nu pake maksiat rata-rata mukena mah dipake salat nganyang ganjaranana moal aya mukena dipake dangdutan moal komo lari pagi make mukena meureun teh bisa leungseurikeun mah pasti dipake salat. Nah jadi pangajengan di Kopiah teh nurutan ulama baheula aya tempat abi ge di komunitas motor kalau ceramahna make helm make nya menyedeket kiai aing kieu nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu dihareupna jelemana teh caropan urangna teu boga teu bisa nerapkeun diri teu bisa nyesuaikeun diri uje teh kiai gaul tapi maaf uje tidak pernah kehilangan ciri dai-nya matak abi mah di Kopiah teh leuwih soleh nurut ka ulama baheula da abi can soleh ieu nepi ka ieu ieu masih gak wungkul mubalik warasatul opak waranginang di Garut mau pidato turun na panggung babaturan aing eta maneh kana jadi mubalik babaturan sakobong aing teu percaya maneh jadi mubalik beri deukeut loba jelema cek aing teh cicing heula aing keur jadi pangaresa ieu rokok cek aing teh repeh aing era tah eta jadi pasantren mah misteri pun aya budak pangor doakeun ku guru kadang-kadang nu rada minculak kadang-kadang sok aneh keajaibanna teh tapi maneh ulah maring culak babaturan gaya nu pinter nu da si ieu pan malaweung lobana teh hirup teh ngana mun dititah guru sok daek wae urang mah tara aya istilah ke heula akang ke heula bapak tara urang langsung titah ngomehan anakna we daek aing baheula nu leutik kieu jadi aing nerap ilmu ge tina tai aing ya sakumaha ente luhur ilmu teu hormat ka guru teu nurut ka guru mah nonsen toh coba-coba luhur ilmu ka guru goreng moal apel cia ge jelema komo mun bisa ngaji cacak ngajina teu becus ge lumayan di onang kata ripu di mana yang ngedengikeun aing teh budak santri tinggal oma hiji deui filmna Satria Bergitar mampan sok nonton dina ieu dina layar tancep cina harudang nu sare naik kuda omana sora naon ya ustad lain sora kuda pika baseuh nyepertikeun nu ieu mah ieu deng 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 paseuh deui wae datang Aniyati Oktavia Roma aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma apakah engkau bisa mengobatinya Roma aku mohon padamu Roma oh mama kalem eta maksana Yati Oktavia beri kerung Roma apakah engkau bisa mengobatinya Roma cek oma insyaallah ada menyaya oma petek ya tiba heula oma mah ngagitarna teh kieu dah di zaman urang ngora si bapak ngora ge ngagitar teh kieu oma kagok ge lo aing tah tiba heula tah kitu oma mah eta teh rahasia neangan hulu gitar nu potong jadi ku oma diteangan dina panggung teh ka mana gitar aing huluna ka mana hulu gitar aing ka mana jadi diteangan ya nu mah nu mah masya Allah aya tetangga nu maot ge ku oma mah dijawab Pak Haji ada tetangga kita yang wafat cek oma gali lobang nya heuh nu maot mah kana lobangkeun mun nya kana bedugkeun Allahu akbar sakitu we nu kapihatur parantos 10:30 cekapan enjing bade siap-siap muga-muga sing sarehat urang dieu sing hasil maksad sing tebih tina balai sing parek rezeki wabil khusus sahibul maksad di sahibul hajat muga-muga ku Allah diijabah sadaya panejana murang kali nu dihitan sing soleh sukses dunia jeung akhiratna nas'alukal ijabah bisyirril Fatihah. Dinu datar tetek
tetep nipkreuh da lamping kabeh dituna lamun kasar ulah geuleuh da sim kuring jalmi anu tuna es batu disimpen na luhur termos pun cekap sakitu ieu nu kasep pada permios baju jubah celana cutbray udah dah goodbye. Aku mantan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.